Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duhru tegasna kahiji salat duhur. Salatuhu tegasna salat itu duhru. Qala ngadawuh saha An-Nawawi Imam Nawawi. Sumiat dingaranan itu duhur. Bidzalika ku itu duhru. Li'annaha karena saestuna itu salat dhahiratun eta anu dohir. Wasaton nahari dina tengah-tengah berang. Wa awalu waktiha jeung ari mimiti waktuna itu duhru. Jawalus samsi eta lingsirna panon poe. Ae mailis samsi tegesna condongna panon poe. An wasatis samai tina tengah-tengah langit. La bin nadri lain kuningali linapsil amri kana datiyahna perkara balima balikta ningali kana perkara yadharu anu dohir ieu ma lana pikeun urang sadaya tina salat anu 5 waktu. Nomor kahiji nyaeta salat duhur. Saur Imam Nawawi pangna dingaranan duhur sabab eta salat pertela tumibana dina tengah-tengah poe. Ari waktuna salat duhur nyaeta timimiti lingsirna panon poe tina tengah-tengah langit. Tapi masalah lingsir eta teh lain ngalirik kana nafsul amrina. Da moal aya jalma anu apal, moal aya makhluk anu apal salian ti Gusti Allah. Kana nafsul amri kana datiyahna perkara lingsirna eta panon poe gitu. Tapi ieu mah ngan sakadar ngalirik kana dohirna wae gitu. Ya, dohirna ku panon gitu. Bahwa panon poe teh lingsir, maka eta teh jadi mimiti waktuna salat duhur. Sarahna halaman 122 jajaran kalimat ti luhur. Wakila jeung dicaritakeun naon lapad li'annaha. Li'annaha karena saestuna itu duhru. Tup'alu eta dipigawe itu duhru waktu dohirati dina waktu banget panas. Wala mani'a jeung teu anu nyegah eta tetep min muraati jami'i dalika tina ngaraksa sakabehna itu tup'alu waktu dohirah. Jadi cekil mah pangna dingaranan duhur teh kusabab eta salat duhur dipigawe dina waktu banget panasna. Takna eta ta dohiroh ta'lil mubalaghah. Tingali aya syair di tengah-tengah zahlun hanapeunana aya wahia. Wahia ari itu samsu afdolu eta leuwih utama minal qamari tibatan bulan. Likasrati naf'iha karena loba manfaatna itu samsu. Wasamsu jeung ari samsu matahari qadrud dunya eta saukuran dunya arba'a maratin kalawan 4 pirang-pirang balikan. Opateun dunya. Wal qamaru jeung ari bulan qadrud dunya eta saukuran dunya maratan wahidatan. Maratan kalawan balikan wahidatan usakali. Wal hikmatu jeung ari hikmah napi kauni samsi dina buktina panon poe. La tazidu eta teu nambahan ieu samsu walatan kusu jeung teu ngurangan ieu samsu. Wa kaunul qamari jeung ari bulan yajidu eta nambahan ieu qamar wayan kusu jeung nambahan ieu qamar. Bulan mah geuningan aya bulan sapasi, bulan sabit. Ayeuna bulan Agustus.
anna samsa eta saestuna panon poe qabla tuluiha dina samemeh bijilna itu samsu tu maru eta diparentah ieu samsu bisujudi kana sujud kula lailatin dina saban-saban peuting pala tajidu maka teu nambahan ieu panon poe ieu samsu walatan kusu jeung teu ngurangan ieu samsu wal qomaru jeung ari bulan yu maru eta diparentah ieu qomar bisujudi kana sujud lailata arba'in lilailata arba'atin lailata arba'ata asyara dina peutingan tanggal 14 paya jedadu maka tambah-tambah itu qomar pi awali syahri dina mimiti bulan parhan karena bungah lidalika kana itu yu'maru bisujud ila arba'i asyarata nepi ka 14 naonana lailatan peutingna summayan kusu tuluy ngurangan itu qomar ila akhir syahri nepi ka akhir bulan hujnan karena nalangsa ala dalika kana itu adamul amri bisujud qaluhu an wasatis sama muta'alikun bijawalin aymail qaluhu la bin nadri li nafsil amri 5 karena perkara fi ilmillahi anu tetep ma dina panguninga Allah liwujudi zawali kana ayana zawal fihi dina itu ilmillah qabla duhurihi dina samemeh dohirna itu zawal lana ka urang sadaya bikasirin kalawan zaman anu loba kitulah cekap sarahna mah wa yurafu jeung dikanyahokeun naon dalikal mailu itu condong panon poe bitahawulid dilli ku narima pindahna kalangkang ila jihatil masyriqi ka jihad masyriq ba'da tanahi qasrihi dina sabada panganggesan atawa beak dina sabada panganggesan pondokna itu duhri alladzi anu wa huwa jeung ari alladzi goyatur tipa isamsi eta antek-antekna atawa panganggesan eta panganggesan luhurna panon poe wa yurafu dalikal mail saur musannif sanajan urang teu nyaho kana nafsul amri na lingsir panon poe tapi da ari cirina mah aya naon cirina bitahawulid dilli ila jihatil masyriq cirina teh nyaeta pindahna kalangkang ti belah magrib ka belah masyriq ti belah kulon ka belah wetan dina sabada tetepna eta kalangkang dina tengah-tengah maka ku pindahna eta kalangkang eta teh jadi ciri kana mimiti asupna waktu duhur wa akhiruhu jeung ari akhirna itu duhru aya waktu duhri tegasna waktu duhur ida soro eta di mana-mana jadi naon dilu kulli syai'in kalangkang saban-saban perkara mislahu eta pantarna itu kulli syai' ba'da dili zawali tegasna dina sabada kalangkang lingsir ae ghairi dilil istiwai tegasna salian kalangkang na lingsir wa dilu jeung ari dilu lugotan ceuk lugot as-satru eta tutup-tutup takulu ngucap anjeun ana ari kuring pi dilli pulanin eta tetep aya dina tutup-tutupna si pulan ae satrihi tegasna tutup-tutupna itu pulan walaisa bari lain naon adilu kalangkang ada musamsi eta teu ayana panon poe kama qad yutawahamu
Seperti yen anu nyata disangka salah itu emak. Kama seperti perkara qad yutawahamu anu disangka salah itu emak. Bal huwa balik tari itu dilu amrun eta perkara wujudiun anu bangsa aya. Yakhluqu anu ngadamel hu kana itu dilu sa'allahu ta'ala. Linaf'il badani pikeun kamanfaatan badan. Wa ghairihi jeung lian ieu badan. Ari akhirna waktu duhur eta jadina kalangkang hiji perkara akur jeung anu boga kalangkangna. Contoh umpamana nancabkeun patok sameter, maka kalangkangna oge ukuranana teh jadi sameter deui. Ari ngaran dilu kalangkang teh ceuk lugot mah eta teh tutup-tutup. Ayana kalangkang lain eueuhna panon poe. Tapi ayana kalangkang teh asup kana perkara anu bangsa wujud. Tegasna perkara anu aya buktina. Anu Allah tos ngadamel kana kalangkang pikeun kamanfaatan badan jeung kamanfaatan anu sejena. Seperti manfaatna kalangkang teh pikeun nolak banget panas tina panon poe. Seperti nyieun imah eta teh kusabab mika butuh kana iuh-iuh pikeun nolak kana panas panon poe jeung sajabana. Sarahna jajaran kagenep ti handap. Qalu wadilul lugatan asatru. Wadilul laili jeung ari kalangkang peuting sawaduhu eta hideungna itu dilul lail. Li'annahu karna saestuna itu sawadahu yasturu eta nutupan ieu sawadahu kula syai'in kana saban-saban perkara. Wadilus samsi jeung ari kalangkang panon poe ma eta perkara yadharu anu dohir ieu ma yudhiru eta nu ngadohirkeun ieu ma lil asya'i kana pirang-pirang perkara ingda suhusiha dina nalika ngajungkrengna itu asya sawaun sarua bae kana bukti itu ma qabla jawali dina samemeh jawal au ba'dahu atawa dina sabada jawal. Wal pai'u jeung ari pae di dieu mah artina bayangan kalangkang-kalangkang keneh. Jadi aya dilu aya pai'u. Muhtasun eta ditangtukeun bima kana perkara ba'da zawali dina sabada jawal. Jadi lamun kalangkang atawa bayangan sabada lingsir panon poe ngaranna pai'u. Li'annahu karna saestuna itu ma ba'dahu dilufain eta kalangkang anu bulak-balik min janibin tina hiji arah ila janibin kana arah anu sejen. Wa qala jeung ngadawuh sahabaduhum sapalih ulama ad-dilu ari dil bayangan kalangkang minat tulu'i eta tetep tina bijil ila zawali timimiti bijil panon poe ila zawali nepi ka lingsir panon poe. Wal fai'u jeung ari pae minaz zawali eta tetep timimiti lingsir panon poe ilal gurubi nepi ka surupna panon poe. Jadi sebutna pai'u lain dil. Wa min sama jeung tina lantaran itu qaul ba'duhum kila dicaritakeun as-syamsu ari panon poe tansihu eta nyalin nganasah itu samsu ad-dilla kana dil. Wal fai'u jeung ari fa yansihu eta nyalin ieu fa as-samsa kana panon poe. Terus kahanapna qauluhu wa laisa dil adamus samsi kama qad yutawahamu.
ala tarona teu ningali anjeun anna fil jannati kana saestuna eta tetep di surga dilan ari aya iuh-iuh kama fil qur'ani was sunnati ma'anahu sarta saestuna kalakuan la samsa eta teu aya matahari eta tetep piha di itu jannah wasoha jeung sah naon anna akhir ahli jannati saestuna pangakhirna ahli surga naonana dukhulan asupna idza ra'a eta di mana-mana ningali itu akhir sajaratan kana hiji tangkal tolaba tah nyuprih ieu akhir al qurba kana deukeut minha tina itu sajarah yastadillu bari nyuprih iuh-iuh itu akhir biha dina itu sajarah la ala shawab eta teh sanes bihi tapi biha liyah sula supaya hasil lahu pikeun itu akhir naon rauhu wa rohatin ngeunah nareureuf qauluhu wa amrun wujudiyun ay urpan ceuk urup wal muradu jeung anu dimaksud bihi ku itu amrun wujudiyun khayalus syai'i eta ngahayal atau ngabayang-bayang hiji perkara li annahu kana saestuna itu dil wujudiyun eta bangsa aya kama saperti perkara takororo anu geus tumetep ieu mah wa qauluhu dawuhan musannif lapad yakhluquhu Allahu ta'ala linafil badan ae bidab'i alamil harri tegasna kana nolak nyeri na panas anhu tina itu badan masalan umpamana wa qalu jeung ari dawan musannif lapad ghair wa ghairuhu ay kal fawakihi tegasna saperti pirang-pirang buah-buahan wal asru sareng kadua salat asar ay salat duha tegasna salatna itu asar wa sumiat jeung dingaranan itu salat bidalika ku itu asar limu asyaratiha karena ngabarenganana itu salat waqtal gurubi kana waktuna surup panon poe wa awal waqtiha jeung ari mimiti waktuna itu salat aziyadatu eta ngaleuwihanana eta ngaleuwihan ala dil misli kana kalangkang sapantarna nomor kadua salat teh salat asar ari asar teh hartina deukeut naon sababna pangadingaranan asar sabab dipigawena eta salat ngadeuketan kana waktu surupna panon poe ari mimitina waktu salat asar nyaeta di mana-mana kalangkang geus ngaleuwihan saeutik tina anu boga kalangkangna umpama tadi nancebkeun patok sameter tah begitu ditancebkeun umpamana sameter leuwih sasenti eta berarti geus naon asup waktu asar walil asri jeung eta tetep pikeun salat asar khamsu auqatin ari 5 pirang-pirang waktu ahaduha ari kahijina itu khamsah waktul fadilati eta waktu fadilah wa huwa jeung ari waktul fadilah piluha eta migawena itu asar salat asar awalal wakti dina mimiti waktu keur salat asar eta teh aya 5 waktu nu kahiji neta waktu fadilah nu dimaksud fadilah di dieu nyaeta aya ganjaran anu ngaleuwihan tina ganjaran di luar waktu fadilah ari nu dimaksud ku awal waktu kieu nu dimaksud ku awal waktu teh di mana-mana geus manjing waktu manjing asup jadi di mana-mana geus asup waktu asar
dihitung saukuran migawe salat jeung perkara anu ta'aluk kana salat seperti umpamana wudu, nutupan aurat, malah yang salat 2 rakaat teh. Maka lamun sakira-kira wudu jeung anu sejen-sejena, nu sejen-sejena teh nutupan aurat, salat sunat, ayalah sekitar 20 meniteun umpamana. Terus salatna umpamana 5 menit, maka nu kaasupkeun kana waktu padilah teh nyaeta 25 menit ti mimiti asup waktu. Umpama kieu ngong adzan asar. Begitu adzan asar tuluy urang teh wudu, geus wudu tuluy nutupan aurat make baju di samping mun awe di mukena tuluy salat sunat jeung qomat umpamana. Tah dihitung-hitung umpamana wudu sekian menit, nutupan aurat sekian menit, salat sunat sekian menit jeung qomat sekian menit, tambah we salatna umpamana 5 genep menit, dihitung-hitung keseluruhan teh kabeh aya 25 meniteun. Maka ti mimiti waktu asar umpamana adzan asar jam 3, maka nepikeun ka jam 3 25 menit eta teh asupna waktu padilah. Tingali sarahna dina qauluhu ahaduha tengah-tengah sanes ahaduha katang hanapeunana eta qauluhu waktul padilah. Aya waktun tegasna waktu tahsulu anu hasil naon al fadilatu kautamaan ala fi'liha kana migawena itu asar pihi dina itu waktu. Wal muradu jeung dimaksud bil fadilati ku fadilah as-sawabu eta hasil ganjaran az-zaidu anu leuwih alama kana perkara yahsulu anu hasil ieu mah bipi liha kana migawena itu salat asar ba'dahu dina sabadana itu waktul padilah. Jadi ganjaranana leuwih gede tibatan di luar waktu padilah. Qauluhu wa huwa fi'luha awalul waqti. Kana bukti naon al aula anu leuwih utama ayakula eta ngadawu musannif kana lapad wa huwa awalul waqti. Li anna waqtal fadilati karna saestuna waktu fadilah laisa eta lain ieu waktul fadilah fi'luha eta migawena itu salat. Bal huwa balik tari itu waktul fadilah awalul waqti eta mimiti waktu bimik dari piliha kalawan kira-kirana migawe itu salat. Wama jeung perkara ya ta'alaku anu cuman teh ieu mah biha kana itu salat. Kama seperti perkara sayati anu bakal datang ieu mah fi'il maghribi dina salat maghrib. Wasani jeung ari nu kaduana waktul ikhtiyari eta waktu ikhtiar. Wa asaro jeung isarahan musannif lahu kana itu waktul ikhtiar biqaulihi kalawan dawuhan musannif lapad wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktul asri pil ikhtiyari dina waktu ikhtiar ila dilil mislaini eta nepi ka kalangkang 2 pantaran. Nomor kadua waktu salat asar teh aya waktu ikhtiar. Nu kumaha waktu ikhtiar? Nyaeta ti mimiti naekna waktu padilah nepi ka dilil mislain. Contoh lah siga kieu. Urang teh pan tadi nangtungkeun, nancebkeun patok 1 meter. Maka lamun kalangkangna jadi 2 meter atawa kurang, maka eta asup kana waktu ikhtiar. Atuh lamun kalangkang leuwih tina 2 meter eta mah lain waktu ikhtiar.
umpamana jam waktu asar ya. Cek tadi umpamana adzan asar jam 3 kurang leuwih non wudu tadi teh nutupan aurat jeung sagala rupana kurang leuwih 25 menit atau 30 menit nepi berarti ti jam 3 bekas setengah 4 eta waktu naon waktu fadilah. Kari-kari urang umpamana nancepkeun patok sameter jam 4 umpamana ari pek kalangkangna jadi 2 meter tah berarti eta waktu naon waktu ikhtiar. Ari heg umpamana urang teh teu jam 4 setengah 5 nangtungkeunana teh nangtungkeun patok teh setengah 5 kalangkangna jadi 2 meter leuwih umpamana tah eta mah geus kaluar tina waktu ikhtiar. Tinggal sarahna qauluhu waktul ikhtiar aya waktun tegasna waktu yuhtaru anu dipilih naon iqaus sholati nibakeun salat pi dina itu waktu bin nisbati kalawan dinisbatkeun lima kana perkara ba'dahu dina sabadana itu waktul ikhtiar. Wa qala saha Ibnu Daqiq al-Idi fil aqlidi dina kitab aqlid sama merengaran bidalika kana itu waktu ikhtiar al ikhtiyaro kana ikhtiar saha Jibrilu malaikat Jibril iyahu kana itu waktu. Wasalisu jeung ari nu katilu waktu jawaji eta waktu jawaj waktu menang. Wa asaro jeung isarahan musannif lahu kana itu waktu jawaj biqauli kalandawan musannif wa fil jawaji jeung ari waktu dina jawaj ila guru bisamsi eta tetep nepi ka surupna panon poe. Nomor katilu waktu salat asar teh aya waktu jawaj bari makruh tiraha ieu timimiti kalangkang ngaleuwihan 2 tikeleun nepi ka deukeut waktu surup. Cek tadi urang nangtungkeun patok ukuran 1 meter kalangkangna ngaleuwihan tina 2 meter nepi ka eta mimiti waktu jawaj ngan bari makruh gitu. Nepi ka iraha nepi ka waktu deukeut kana waktu surupna panon poe. Tinggal sarahna dina qauluhu wasalisu aya waktun tegasna waktu ya juju anu meunang naon iqaus sholati nibakeun salat pihi dina itu waktu. Pala isma maka teu dosa eta tetep pihi dina itu waktu lakin bikarohatin tatapina sarta makruh. Li'annahu karna saestuna musannif zakaro eta nutur musannif waqtal jawaji kana waktu jawaj bila karohatin kalawan teu makruh ba'da dalika dina sabada itu salis tuh nomor kaopat halaman 125 aya warabi'u waktu jawajin bila karohatin kulantaran nomor kaopat bila karohatin berarti ieu mah nomor 3 bikarohatin gitu. Wa kana jeung bukti naon al aulan leuwih utama al aksa eta sabalikna li anna waqtal jawaji kana saestuna waktu jawaj bila karohatin kalawan teu makruh yadhulu eta asub ieu waktu jawaj bi awalil wakti kana mimiti waktu ka waktil fadilati seperti waktu fadilah wa waktil ikhtiari jeung waktu ikhtiar sumayan tahi tuluy paragat naon waktu fadilah awala atawa henteu ieu yantahi wa yastamiru jeung tumetep naon waktu ikhtiar illa ayasira nepi ka yen jadi naon dilusy kalangkang hiji perkara mislaihi eta 2 pantarna ieu se wa yastamiru jeung tetep naon waktu jawaj bila karohatin kalawan henteu makruh ilal ispirari nepi ka kararoneng. Cek urang mah baheula kararoneng teh sariak layung gitu.
panghanapna pisan wal muradu kadua ti hanap wal muradu nambahan wawasan. Wal muradu jeung ari dimaksud al gurubu eta surup alladzi anu la auda anu moal balik deui eta tetep ba'dahu dina sabadana ieu aladi. Jadi surup nu sabenerna. Maka lamunanana kieu palau adat maka lamun balik deui itu samsu ba'da gurubiha dina sabada surupna itu samsu tabayana tah narima pertela naon bako waktil asri tumetepna waktu asar papiluha maka ari migawena itu asru hina idin dina nalikana itu lau adat adaan eta salat ada watabayana jeung narima pertela naon ada muduhuli waktil maghribi henteu asupna waktu maghrib payajibu maka wajib alaman kajalma sholla anu sholat man ha kana itu maghrib naon i'adatuha ngabalikana deui itu maghrib badal gurubi dina sabada maghrib. Wajibu jeung wajib alaman kajalma aftoro anu buka ieu man qada as-saumi kana ngodoan saum. Eta mangalamun lamun matahari balik deui gitu teu tulus surupna gitu. Jadi tadi dawuhan musannif dina nomor 3 aya lapad wafil jawaji ila gurubi samsi gurub nyaeta surup anu sabenerna anu moal sakira-kira moal balik deui gitu lah. Anu surupna teh moal balik deui. Warabi'u jeung ari nu kaopatna waktu jawajin eta waktu jawaj bila karohatin kalawan henteu makruh. Wa huwa jeung ari jawaj bila karohatin min masyirid dilli eta timimiti jadi nak kalangkang mislaini eta dua pantaran ilal ispirori nepika cahaya koneng syariah layung cukurang hiji deui pamang wal khamisu jeung anu kalimana waktu tahrimin eta waktu haram wa huwa jeung ari waktu tahrim takhiruha eta ngahirkeun itu salat asar ila ayyabqa nepi kayen nyesa minal waqti tina waktu salat naon ma waktu la yasau anu teu mahi teu ngalegakeun teu mahi anu teu mahi ieu ma ha kana itu salat. Nomor kaopat waktu salat asar teh nyaeta waktu jawaj bari henteu makruh bila karohatin iraha waktuna timimiti kalangkang ngaleuwihan dua tikeleun nepi ka kararoneng nepi ka sariak layung tea. Wal khamisu waktu tahrimin nomor kalima waktu tahrim. Waktu tahrimna nyaeta ngahirkeun salat asar nepi ka waktu anu teu cukup dipake migawe salat. Seperti umpamana migawe 2 rakaat dina waktu asar sarakaat deui geus asup maghrib umpamana. Jadi umpamana urang teh salat asar teh 4 rakaat bannya salat urang teh rakaat kahiji asar keneh rakaat kadua asar keneh pas asup kana rakaat katilu atawa asup kana rakaat kaopat kaburu adzan maghrib umpamana eta waktu tahrim eta teh ngan eta salat dihukuman salat ada gitu. Tetap ari salatna mah dihukuman salat ada. Jeung kodona tafsil deh. Kumaha tafsilna? Lamun meunang sarakaat dina waktu asar maka dihukuman eta salat ada ngan tetep dosa. Lamun teu meunang sarakaat dina waktu asar maka hukumna qada. Wal maghribu sareng katilu salat maghrib
salatuha tegasna salatna itu maghrib wasumiat jeung dingaranan itu salat bidalika ku itu maghrib li fi'liha karena migawena itu salat waktal gurubi dina waktu surupna panon poe wa waktuha jeung ari waktuna itu salat maghrib wahidun eta sahiji wa jeung ari ieu wahid gurubus syamsi eta surupna panon poe aya bi jami'i korsiha tegasna kalawan sakabeh buleudanana itu samsu walaya duru jeung teu madarat naon baqou su'ain tetepna cacaang ba'dahu dina sabadana itu gurub. Nomor katilu salat tina anu 5 waktu teh nyaeta salat maghrib. Diaranan maghrib teh sabab dipigawena eta salat dina waktu surupna panon poe. Ari waktuna salat maghrib eta teh mimitina tina mimiti lamun sakabeh buleudan panon poe asup kana gunung maka ciri eta teh geus asup waktu maghrib. Kumaha lamun su'aun teh cacaang atawa sosorotna. Kumaha lamun sosorotna masih aya seperti surup panon poe teh di laut tapi sosorotna mah mantul kana cai laut kaluhur maka eta teh teu madarat tegasna geus manjing we waktu maghrib mah. Jadi lamun urang ningalina ka gunung pamana pan matahari teh buleud urang ningali gunung eta si matahari anu buleud gitu teh geus ngalalep kana jero gunung berarti eta teh geus asup waktu maghrib geus teu katingali lah dina eta gunung si naonna si matahari berarti eta teh geus asup waktu maghrib. Sanajan su'aun sosorotna masih keneh sumebar gitu nu penting bubuleudna sleungit atau lamun ningalina di laut eta si bubuleudna teh geus asup kana jero laut kitu teh ngan sosorotna masih keneh sumebar eta ge geus asup waktu maghrib. Jajaran panghanapna sarahna kadua teh hanap lakin labuda tatapina misti min jawali su'ai tina leungitna sosorot min ru'usil jibali tina puncak gunung wal hitoni jeung tembok pager tembok wa iqbalid dulami jeung madepna poek minal masyriqi ti belah wetan li anna dalika karena saesun itu zawal alamatul gurubi eta cirina surup hadari labuda ingkana eta lamun bukti hunaka eta tetep dina itu gurub naon jibalun gunung aw hitonun atawa pager tembok wa illa jeung lamun henteu itu ingkana hunaka payakpi maka cukup naon takamulu sututil qarsi sampurna runtusna buleudan panon poe. Sututil qarsi teh ari sutut teh gede tapi kurang luhur bayak mencek basa yeuna mah jadi sampurna gedena buleudan panon poe gitu. Takamulu sututil korsi wa miqdari ma jeung saukuran perkara yu'addinu anu adan sa asah sujalma wa yatawaddau jeung wudu ieu sahos aw yatayammamu atawa tayamum ieu sahos
wa yasturu jeung nutupan ieu sahos al aurata kana aurat wa yuqimu jeung ngomatan ieu sahos as-sholata kana salat wa yusolli jeung salat ieu sahos khamsa rakaatin kana 5 pirang-pirang rakaat. Keluar dawan musannif lapad wa bimikdarin sakitun eta anu gugur fi ba'di nusahil matni dina sawareh pirang-pirang salinan matan. Waktuna salat maghrib teh ngan ukur saukuraneun adan tambah wudu tambah waktu nutupan aurat qomat jeung salat 5 rakaat. Disebutkan 5 rakaat teh 5 rakaateun 3 rakaat salat maghrib 2 rakaat salat ba'diyah. Lamun kieu mah ya hayeuna dikira-kirakeun adan 5 menit, wudu atawa tayamum 5 menit, nutupan aurat 5 menit, salat 5 rakaat teh umpamana 15 menit, maka waktu maghrib teh ngan saukur 30 menit. Tengah-tengah qauluhu wa yusolli khamsa rakaatin. Al muradu ari nu dimaksud biha ku itu khamsa rakaat al maghribu eta salat maghrib wa sunanuha jeung sunatna ieu maghrib al ba'diyatu tegasna salat ba'diyah. Wa dakaro saha al imamu imam kana lapad sab'a rakaatin 7 rakaat cenah. Fazada maka nambahan ieu imam rakaataini kana 2 rakaat qablaha dina samehna maghrib binaan karena ngadegeun ala annahu kana saestuna kalakuan yusanu eta disunahkeun laha pikeun itu maghrib naon rakaatani 2 rakaat qablaha dina samehna itu maghrib wa huwa jeung ari itu ijdada ma eta perkara rojaha anu ngunggulkeun hu kana itu masa an-Nawawi Imam Nawawi. Fa inin qada maka lamun narima beak naon al miqdaru ukuran al madzkuru anu dicaritakeun kharaja tah kaluar naon waktuna itu maghrib. Wa hadza jeung ari ieu kaul huwa eta ari ieu za al qaulu eta kaul al jadidu anu jadid anu anyar. Wal qadimu jeung ari kaul qadim wa rajaha jeung ngunggulkeun hu kana ieu qadim sa an-Nawawi Imam Nawawi. Anna waqtaha eta saestuna waktuna itu maghrib yamtadu eta narima panjang ieu waktu ila magi bis safaki nepi ka surupna mega al ahmari anu beureum. Umpama geus nutup geus beak waktu anu dikira-kirakeun maka pasti geus kaluar tah waktu maghrib. Ieu menurut kaul jadid. Jadi tanda-tanda anu tadi geuningan saukuran wudu, tayamum, nutupan aurat, qomat, salat 5 rakaat. Tah lamun cek tadi kira-kira 30 menit, pamana ti mimiti surupanon poe geus liwat 30 menit. Tah berarti geus beak eta teh waktu naon? Waktu maghrib. Ieu menurut kaul jadid gitu. Sedengkeun ari menurut kaul qadim mah sarta ieu kaul qadim teh ditarjih ku Imam Nawawi bahwa ceuk kaul qadim mah maghrib teh waktuna panjang nepi ka surupna mega beureum. Mana atuh nu dicanakna kaul qadim atau kaul jadid? Maka lamun dibundang banding eta teh kaul jadid mah dhaif, kaul qadim mah mu'tamad. Ningali sarahna wa hadza
qauluhu wa hadza huwal qaulul jadid lakinnahu tetapina ieu jadid dhaifun eta lemah. Wal qadimu qauluhu wal qadimu huwa ari qadim al mu'tamadu eta mu'tamad. Fa hadhihi maka ari masalah minal masaili eta tetep tina sawareh pirang-pirang masalah allati anu yufta anu dipatwakeun naon biha ieu allati minal madhabi tina madhab al qadimi anu qadim. Bal hadza balik tariya madhabul qadim qaulun eta qaul jadidun anu anyar. Li anna Syafi'iyya karna saestuna Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu allaqo eta nyantelkeun ieu Syafi'i al qaula kana qaul bihi kana itu hadza fil imla'i dina kitab imla wa huwa jeung ari ieu imla min kutubihi eta tetep tina sawareh pirang-pirang kitabna ieu Imam Syafi'i al jadidati anu jadid. Ala subutil hadisi netepan kana tetepna hadis. Wa qad sabata jeung nyata tetep naon al hadisu hadis bihi kana itu qadim. Papi muslimin maka eta tetep dina muslim waktul maghribi ari waktu maghrib malam yagib dina salagi can surup naon asapaku mega wa huwa jeung ari ieu al maghrib lam yagib malam yagib asohu eta pangsohehna min hadisi Jibril tina hadis Jibril as-sabiki anu ti heula ala annahu kana saestuna kalakuan yumkinu eta kongang naon hamluhu mantoskeunana itu ma pil muslim nu aya dina kitab muslim alal wakti kana waktu al muhtari anu dipilih kana waktu ikhtiar teh wa huwa jeung ari ieu waktil muhtar awalul wakti eta mimiti waktu ala di anu huwa anu ari ieu waktul padilati eta waktu padilah wa waktu jawaji jeung waktu jawaj bila karahatin kalawan teu makruh. Wa amma waktu jawaji jeung anapun ari waktu jawaj bi karahatin sarta makruh pala ta'arrudo tah teu ngasongkeun eta tetep lahu kana itu waktu jawaj pihi dina itu hadis Jibril. Qauluhu anna waqtaha yamtadu ila maghibis sapakil ahmar ay ila tamami maghibihima tegasna nepi ka sampurna surupna itu sapakil ahmar. Wa dikrul ahmari jeung ari nyaritakeun ahmar lil idahi eta karena mertelakeun li annahu karna saestuna ahmar al munsorifu eta tempat balik ilaihi non ilaihi al naon al lafdu itu lafad ahmar ingdal itlaqi wa amal ispiraru anapun ari ispiror koneng wal abyadu jeung bodas palayam tadu tah eta teu narima panjang naon waktuha waktuna itu maghrib ila maghibihima nepi ka surupna itu asfar wal abyad wa ma jeung ari perkara dakaro eta nu nutur musannif kana ma huwa tegasna itu ma jumlatul wakti eta sagem lenganana waktu wa taqaddama jeung istilah naon analaha saestuna eta tetep pikeun itu maghrib sab'atu awqatin ari 7 pirang-pirang waktu kal asri seperti salat asar wallahu a'lam.